Met, kamari mana ningali naon uling ka museum teh? Anjing aing ningali ieu sia, patung Firaun hade pisan. Hade kumaha sia teh? Aya tulisan di nu patung Firaunna 12 BC, naon hartina nya bet euy? Teu ngarti aing mah. Maneh mah kampungan. Eta teh pin bebek Firaun koplok. Nyawa ti saha maneh? Nyawa Mana? Ada enak poe naon sih? Poe Kemis. Naon kitu? Oh, hari geus Kemis. Jumaat hari maneh. Oh, hari geus Jumaah. Nya mantog, geus teh perak-perak ngajado wae di masjid. Luman sia mah. Beri emosional halusnya. Balik. Nah, mana jeung lieur gitu. Lieur euy penting aing geus nginum ing. Heeh. Numpang mentas jalan. Eta tabrak urang ku motor. Wah, Tah. Anu boga motor teh euy amak ka urang teh. mana mana? Kumaha? Amak yo. Ai sia goblok, tolong cenah. Heeh. Lamun rek mabok ulah di jalan. Terus. Oh, tahu. Wah, jadi balikeun we. Sia nu mabok mah tolong cek aing teh. Sakit motor sakit nu ngebut. Teu beunang nabrak aing. Ya keneh nepi ka yeuna euy. Aduh. Sia nanti ya sia aing. Terus dengekeun ku aing teh. Oh, Mamet, Naon euy? rek nanya ieu teh. Sok, nanya naon? Ari pagawean anu dilaknat ku Allah naon? Sakanyaho urang mah lamun teu salah mah ngaroga hala. Karoga halanya. Heeh. Tah. Mun anu pagawean nu dilaknat ku Gusti Allah jeung setan naon? Hayang apa mana jawabannya? Ngaroga hala anak setan. Met, Woi, urang nanya, mana sapoe sabaraha kali mandi? 3. Oh, Oh. Hayang apa? oh, Kamari tisukan pageto. ayeuna Ayeuna mah poe Sabtu goblok. lieur. Met, kamari mana? Aduh, Mana? Ari ayeuna poe naon? Poe Jumaah.